modar aing teu penasaran. Sinden tapi kan nyebut aa teh. Terus tur aing leuleus leket teh naik kana beuteung perih beuteung aing. Kerebek. Neng. Ka. Menurut lagu nu tadi ya, Wangsit Siliwangi. Mangga. Hoyong diibingi. Ku Mas Cepot. Sebut Mas Cepot Bandar Hileud genyol gitu. Ya. Tulis. Nah gitu. Bisa ya? Der. Tuh, naon. Boleh. Sok intro sih ya. Diantekeun belebab. Sokeuy. Eleh oge beura aku kacang asin make intro. Jadi we eleh. Der. Wangsit Siliwangi sok Jang Dede. Sangakeun kasadayana pamaha. Kumaha teh nuturkeun Bapak nu anyar. Kandangan Kecapangan zaman ngedeng Pagehan heula iket galuh pakuan nuga masur pajajaran Mas Cepot Bandar Hileud genyo-genyo tempat bayus keadilan ayeuna dipun dayan Mas Cepot Bandar Hileud genyol-genyol mupus tias mak warisan yuk jeruknya urca candra Siliwangi pupun pahlawan aye juru bakti berjuang lambang kejayaan Siliwangi gerbang hebat. kiwari geus gumelar putra tipe jajaran ayam wawangina tambah mancar pamantri ayo say bolobeng sajagat rakyat Sumabang ampun kutur sabar pamantri ayo say bolobeng jendak tandu nak tuingkan Siliwang ngigin manjar pamantri ayo say bolobeng kisatria nukawan Aya penarina oi. Bawa ke. zaman merdeka hasil persatuan bangsa pandang dasar utama Undang-Undang 45 kecapangan zaman ngedeng galuh pakuan nuga masuk pajajaran tempat payus keadilan Aya penarina.
Tah mun ieu penari alus. Kareng ieu penari. Ulah tebek penyanyi. Ulang tanya. Assalamualaikum Neng. Waalaikumsalam. Sahaja dengan Abdi Siti Nurhayda. Di mana? Subang. Wow. Ari Akang sahaja dengan gerak kutu apa emang para radio TV gitu. Di layar kaca TV. Saha si Messi. Akan si Messi tukang ngaramet. Tunyahon pemain bola, juga blogger TV bener. Bari naon? Urang hiburan, uang sisri boleh. Ngan saat sana Akang Ibing koyong disawer heula beres. Di mana nyawer hayang naonnya moal teu. Ngan sampe mana nyawer Akang hayang ngadenge heula sorak ning alus apa teh. Sabab geuning juru kawih mah ayeuna teh sok lolobana sorakna alus tapi jelamana mah sok rada kurang. Aya rupa alus sorakna kabut-abutan aya. Aya rupana goreng sorakna acak-acakan goreng aja. Mangga sok disawer Bang. Kupingin. Ya diri masing caringcing, masing emut berang peting. Masing emut macepot bandar hilut genyol-genyol berang peting. Gapung kurma kapungkur katun carhideng macepot bandar hilat genyol-genyol ayeuna ka Jampang Sari, ayeuna ka Jampang Sari. Bayar dene lagu duit ngobeo kadangnya ladang pentil rambutan bibingnya ladang batu ali nih sok ini kapan abdi gadusun kunaon teh dipompokan geuningan, kunaon teh dipompokan. Kapan abdi keur balueun kunaon teu dilengokan. anjir bujur penari bikin ngabokahan ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Aya Nini Pelet. Gimana? Sisi rel kareta. Kumaha bujurna? Mondoyot. Anjing. Ngahina ka aing sapi. Salajar gege aing teh penuli. Penari gitu goblok gitu. Bina-bina teh penari gitu. Goblok Allah Noel ka aing bogoheun. Ieu diteke Noel cenah. Allah teteh ulah ku batur bogoheun. Ya urang teh atuh panggeulisna. Ada neke ieu. Goblok tibalik rasa ieu budaknya. Ai siana naon sih dah. Eta nu aing da wala. Ye nya jelema bogoheun ka urang. Coba bedakeun kali. Eta nu sok ngaku teh ka bogoh we. Tah aka mah jeung nu eta we jeung nu bengek. Ya nu kamari ge. Aka malah mulai nu alus yang ngesasi eta. Coba lamun bener eta bogoheun tanu anu eta tanu hareup. Tanya ku aka. Gitu nah jalan mama kudu dengan realita kenyataan ya heeh naon dasarna lamun akang aku bogoh awewe teh nembalan ulah diteruskeun hiji ciri teh bogoheun cing cirining bogoheun teh rayu ku akang assalamualaikum waalaikumsalam karasit bener eta goblok goblok berapa ngarayu nyebut karasit karada neng orang jalan-jalan yuk itu yuk ke mall akang banyak uang kurang mesra-mesra jepit yuk mungkin di mall udah nggak baso mungkin akang bayaran ya ngaling ay kawe mah teu kudu dikitukeun rayu ku lagu Menur. Daina mah zaman ngalagu. Sambam naon lamun kurang teu bisa ngalaguna hiji ciri teh senimanna ceneping. Menur. Kieu kawe mah teu kudu hese. Tuh. Rayu. Bapanggih deui. Patepung deui. Papanggih deui. Tepung deui waktu patepung jangan salam bakti heneng nunya pereken anjeun mutus cipta tulisan asa kabandang di batang raga paang batin ngayang sasarangan hati teh teu neng jana sumuh ciumnya mangga mah anjir tapi kan nyorok sok si goblok Nyerok cok cenanya. ya kene lah aing menyon ge beuki aing sabab naon nu menyon ge sedep aing rayu ku lagu anjing kacina suka bunga bangun
buah sawo buah katapang kopi susu gulanya jamu cari jodoh tidak lagam asalkan istri yang rumah takkan konek dek milih istri nujangku bodoh karena jadi si konek jangkung badan puasa bawa kata apa dari sih si sepot mah ganas goblok aduh ampun dawala gansang ada saya dayaan Dewa Nurut Sahya milarian Arjuna anu nyana kelayun Semar Badranaya Itu opik. nanging pembayana rek pisan ngajagan kemutanana di mana astra jinga dawala ngamuk tangtu parisila margi Kurawati astina tete jajatena Arjuna mula nyata ka negara Karang Kancana baris masrakeun layun Semar Badrana margi bisa penyakit leungit tapi syarat Semar kudu ditumbal sana malah dibungkus ngangge poe larang atuh di perjalanan diantosan ku aleutan Dendawang kaayaanin Bang Sedetio nuju ngantos Arjuna hasil jeung tinalalasan Pati Badranaya kala jaya kala tini kala tumarsa kala semedruk kala wijaksi anu luguan upati kalapati di nagara Karang Kancana Pati kalapati ngutus Demang Ruminang selaku senopati dua jigra-jigra kadia Bang Barongan kapapak kadia walat tumiba maju lapang berjuang maju lapang ngipik sadar ngalakeun ngiping mancing wirahma gagas sakti mantragung langkah tanding langkah lawan hai wadia balat sajumlah nggih Kobot sabab nunggu-nunggu Arjuna anu sabda guru ka Gusti Prabu Jagatnath yen di negara Amarta keur kena musibah merajalela kena ku panyakit anu teu bisa diubaran ku mangrupa ubar naon wae
Tapi oke saja bati panyakit rahayat amarta sabagian ampir geus teu ngabdi ka Prabu Darma Kasupa. Bisa cenah leungit panyakit kudu ngieun tumbal serana Semar kudu ditumbal. Semar kudu jadi wadal di negara. Tapi Harjuna cenah aya mulang Kang Pati. Iya. Tunggu cik tuan teu mulang Arjuna pati-pati siap. Jamu kalah jamu nih kuning. Wis lawas ketemu maning, ketemu maning. Jamu alas palemana, pelawas kula kedana, kula kedana. Keur nunggu-nunggu Arjuna sabab ai Arjuna teh deuk metik pati ngalajiwana Semar keur tumbal serana di Amarta anu ayeuna kena panyakit jeung wabah. Tapi ditunggu-tunggu can aya mula. Sedengkeun di mana Arjuna teh bisa ngabuktikan lasan pati Semar bebalik ka Arjuna bakal dipaehan si Arjuna. Yen tumbal serana teh lain Semar tapi Arjuna bakal diremah-remah kudu jauh. Kumpul. Tapi Arjuna bakal dikepah-kepah. Teluyu jeung sapamandegan modar digieun wandal. Ya. Kumpul gitu saya ya. Bedawainya ngempos main. Aku itu ubi bawaan. Gini itu malain dulu lain rombongan orang. Pakai upluk bodas, samping bodas, baju bodas. Teuing. Napa Haji Manta Kasim gitu dikelari dah lain. Apa orang pucung pabamderan aja. Lain gancang itu kan orang jaga sah jelema langkang kelongko. Abah nasimnya lain. Gede abakna abah. Sinjang bodasan rereng nama rereng garutan tong luluasan ulah arek nyamerutan Pak Haji ulah arek nyamerutan sinjang bodasan Pak Haji sinjang bodasan kintunan di Sukabumi Wallahu Gusti tong Karena luluasan iman kami jangan kena godaan ulah semen yang arek terdesak. Amin Gus insaf. Pak Haji ulah arek Kita mau kapita kudu nyeri harap kesenian harap
La ilaha illallah. Sinjang Anjing bodasan bilang kos geledek. Pak Haji Lembab Sinjang bodasan Sinden calon neraka. La ilaha illallah. Muah. Genging meser Cici Ami Wah. Pak Haji Genging meser Cici Ami La ilaha illallah. Loh. Tong luluasan Pak Haji Tong Zaman luluasan kumaha itu. Haram. Abdi masuk arah ringgis Ampun. Pak Haji Abdi masuk arah ringgis Tuh bikin enaknya terus. Sinjang bodasan Pak Haji Sinjang bodasan Kenging mesir Pak Haji di Jakarta Tong luluasan Pak Haji Tong luluasan Abdi mah tetap mi cinta Pak Haji Abdi mah tetap mi cinta Sinjang bodasan Pak Haji itu nanti suka bumi Tong luluasan Pak Haji ulah arek nganyenyeri Aya nu nyusul ya. Aisyah mau mikir ji. Goblok ngalun ngawur duit anjing. Eta teh lain duit aing, duit arisan. Balagu hirup teh sok beunghar, sok kaya dunya aing. Mau bisa umroh teh kawin ka aing. Nyawa modalna da. Baheula teh da, sia teh Bang supir angkot. Balik teh sudi aing dikitu-kitu aing maneangan pamajikan mengalir ngidul ngulon ngetan. Dan nempo salaki aing nyaah deudeuh ka salaki. Geus girimis. Geus lalesang hujan kade beusi teh soledet da sia teh tuur teh geus leuleus. Tapi naha ka aing teh ajen ngarujak hate teh. Da eta nempo sinen marontok anjing. Ya sanajan sinen montok ya eta teh terus terang. Sinen montok aing leutik, aing mah meulit ka sia. Karena teh ngabangkol aing ka sia. Tuh nempo bujurna lain asli ieu sinden teh. Jerona mah jerami. Mikir atuh sia teh hirup teh. Dah kudu didagor oge gitu. Moal kaya ieu sia sok pinter, sok beunghar ngawur-ngawur duit dia. Kurang kumaha pamajikan mah setiana. Kurang kumaha kanyaah pamajikan ka suami. Naon dasarna aing nyaah ka sia da sia teh bukan ngemplan. Nyaah ku ngemplan na aing. Mun batura jior we. Oh belum bisa makadengen teu kasinen ieu hayu karengganis datang. Sadaek-daek tibang disinenan ku haji elas. Tong disetel ngaco mah. Sebal. Ya, mikir hirup mah. Pancek Pak Haji lamun hayang gairah rumah tangga. Inuman anu seuseut-seuseut. Kayaning dan jamu. Tong tolang, kawista, cau batu supaya seuseut. Malah man mau lebih seuseut cenah maneh nginum cenah galian singset. Ngaleut mah Haji. 7 emer di inung. Borona manginuman galian sing setengah peuting teu dipake.
siapa kalah ka istilahna lainna naon kalah nilep siapa kan sebel aing nilep dua nyaha balik sia kawin deui nya di demi Allah Rasul entok mama alo mantara ngabohong nu ngabohong mah jelemana lamun bener mana teu kawin deui soba lagu ngaruju ka urang da main mah direnggalnya si baheula sok ngalokan mami haye sok lagu ngaruju cik tasih teh urut alok ngagendang bisa ngalok bisa sok ayo hah sok ngaruju iyo mom iyo mom akang ayang kawin deui Baretoma akang teh kabungbulengan ku cewek seje. Sekarang sumpah akang moal kawin deui teu kapepen teuing mah. Kecuali kapepen kapaksa dicandung mani. Amin. Surupanana seberahan nada 52 mah atuh leutik teu aya ge 83 keluar kan jadi pasangan cebetaksin iya keur nongtot bool belum pamajikan aing nongtot bool anjing sudi aing aing si oreng beureuh eta teh pamajikanana disebut nyalin kaglung teh nu kitu. Hese, ngumpul kitu saya ya. Hege. Ya. Jadi pantrangan, jadi pantrangan, ulah nyiar kawonan, sebab teu widi pangeran, sepanjang urang joget, mah joget tapi ulah digencerkeun teuing. Iya. Nang karak meunang. Eta nang hubuan ulah diengkud-engkud gitu. Mending ngerecek. Eta teh loba kikituan teh ketika dituna teh setruk. Teu ngarti sakitu di papatahan. Bolak. Liuk. Seni teh enah ngeunah. Pake atuh senina. Liuk, contohan kae. Liuk. Bener-bener teh kudu main contoh aja hirup teh. Jadi contohan itu bener. Tuh, laguna, lagu oplosan. Bukan lautan hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidup. Tiada badai, tiada teman hebat temui. Ikan dan udang cukup menghampiri. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanah. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanah. ning eus pujaan ukang.
langkung sing Orang tenangan kalian mah meunang. Dikitung sya tah dilarang teh ulah dikitu-kitu. Besing setruk bisa geus tentuan. Neng eus. Laguna joget nu hade. Mars 1 2 3. Sia budak mana sih anjing? Aing mah tengen atuh kudu dipapatahan ku sia ieu sananya naon-naon nginget sabaraha ge si anak buah aing anak buah. Moal didenge ku aing. Sok pinter, sok jadi pelatih ieu geus sia. Sok jadi pelatih ngelatih Bekasi ge LS ya. Ya. Resep aing ngomong gitu. Diomong kalau gagaro ate jelema ate mah kudu digaro entong-entong balik urang bapak-bapak ibu-ibu lamun ate lu diharap mending nyingsat sabab gagaro itu sesuatu kenikmatan betul lain aja si sopan dipain teh bapak tua muaya segala bapak lurah jeung siapa aya di mana aya ate sopan da ate mah eueuh sopan entong-entong model kuring cek kuring geus saja tuh sinden lamun ate lu diharap ngerawu buat sang gagaro ya lain aing besing lecet palulit teh lecet-lecet aing tong tibang lecet borok urusan aing malah tampilin gua aing ribut jadi aing tidak aku tuh sia kudu ribut gara-gara atil aing sok coba urang pangna diangkir linggih teh aya naon pan keur ngantosan Kang eta Arjuna teh budak Madukara maksudna sabda guru amarta kena wabah ngan leungit eta panyakit tapi kudu ngintun basrana Semar teh kudu korban deh. Semar mana? Nyaeta Semar Badranaya urang pucung lain. Semar Badranaya di Karang Tumaritis. Bisa bikin Semar Arjuna Pandawa mulus tapi sabalikna Arjuna teh bisa mawa Semar balik Arjuna bakal ditugas jadi remah tak tungguan siap loba kene wadia balan ai daek nyungguhan kopina loba bobol heh wadia balan gansang kaya antos ku si Arjuna hege di tukang aing pimpinan maaf da baret teh tukang rebaba enem pan abdi di payung besok Pagehan heula kopeahna daeng. Ade murah godok. Kadek kokolorna bisi maroso dua dali. Pilih kawirangan. Hatur punten ka pangarsa Bapak Mantri ayo Bapak Saibul Hajat kulan. Alah eta. Teu kakatun ka pangarsa Bapak Lurah nu aya kene di Payun. Teu kakantun ka para uleman sadayana. Miwah ka para panonton anu masih keneh rawuh. Bun, abah hayang hiburan, abah hayang dikawihan ku bunda. Lamun dikawihan ku bunda, ratusan ribu bakal diawur kulan. sepanjang orang gumelang ulah kenat jeung istian ilmu tunggu donya sia nyiara dunya ulah arah baraya sadayana araya aya maksana kamarana ngantai ya ai cek urang mah meureun ngalet-ngalet bulan tara maneh mau ngomongna wae jadi ngantai
Jadi ada apa? Siapkan tenaga. Maksud ulang nunggu Arjuna. Anak mana? Anak Pandawa. Anak Pandawa. Arjuna teh anak Pandawa sabab yen dek nelasan pati Semar Rahuda Pawana. Maksudnya Badranaya bakal digin tumbal serana alah bagja. Sekarang ayeuna. Bener ya itu bisa ngomong nu sajen. Unggul. Jadi ada apa? Lamun ki ade teu bisa nyemung nu sajen, lamun nyebut leungeun naon? Tangan. Lamun suku alat jalan. Ai buuk naon? Akar kepala. Irung lawang napas. Ai huntu alat barang dahar. Soca mata, tutup soca naon? Kacamata. Tunek tung pisan. Bisan telah ngalagu kacamata riben. Gampang-gampang saja gagaba akang maaf. Nah, jajal kan? Nu kieu teh. Nu kieu. Duri ben bina kana tarangnya Cing. La kaca kalah kana tarangnya jaga. Bener. Bener eta. Soca mencrong mata nyawang ke istri lenyong karanda hayang. Sama istri teranda. Sanes ka bapak kalah ka ayah. Sanes ka ibu kalah ka mama. Sanes ka ditu ka dieu tapi giler ka abdi. Kalah ka mana-mana kalah hayang ka saya. Paso sore malam-malam jalan-jalan ke Karawang mawaran dak kana kendaraan Yamaha barang mawaran dak kendaraan Yamaha nyarelak ragdak na jalan aspal randa nangkara nyaralak jang tarang bagana wadah urang meuni hayang anjing nabin si orang teh bisa ngomong saja kumpul ai wadia balan membelah itu ayah pak duting po parut pak parut doh rumah pating jelah doh rumah pating bakuk tiba-tiba boti lo bang parut tumpak doh rumah tumpak doh rumah tumpak doh parut pak doh tumpak pak doh rumah pating pak doh tarak tak pak doh tarak tak doh bang parut pating pak duting po tiba-tiba boti papo duting parut pating duting aku tiba-tiba ngos anjing goblok tukang ngelang muni aral cenah usah batur duh ampun anjena duh kata kuat kieu eta ambiling kuat leret sakedik alah loba keneh keun sina jaga di ditu Kakang Pati iya siapkan pasukan pelatih kalian malah yuang anda artinya